Kanca mitra sadaya mojang jejaka anu garagah akang teteh sarweh ma bapak anu waloyan nyakeun celem rezeki paranjang biswa. Duraba nu jauh di pelemuran ang di padesana nu dumung teprang nakri lembur matu banjar karang pamedangan. Ujug-ujug aya kecap ngabuburit ting ti mana asalna ting ti mana datangna. Tapi mangsana datang bulan Ramadan eta kecap ngadadak jadi populer, ngadadak jadi sabiwir hiji. Ini indit kabelah kenca, ini rekaman ngabuburit. Budak remaja ngagelis indit kabelah katu, rekaman nyai rek ngabuburit. Tapi harti anu gampang diterjemahkan tina kecap ngabuburit biasa. Nutupan waktu luang keur ngajemput datangna waktu maghrib. Sabab ngantosan wanci datangna wayahna sareupna keur buka puasa sok kadang rada lila karasa. Salosna teu kitu. Ngabuburit nu langkung utami ngalobakeun amalan-amalan anu soleh. Di antawisna ku seueur maca Al-Qur'an. Naon susahna mun ngabuburit teh atuh lain lompat jika leuweung, lompat leuwih ka gunung, lompat leuwih ka cai atanapi jika mana. Lompat abdas, nyandap wudu, teras mayun ka kiblat, ngaos pek wae tempat nama di mana wae rek di dieu ge teu masalah. Coba aos ayat Al-Qur'an. Eta janten amalan anu langkung utama. Tangtos balesanna ge berlipat ganda. Emut bisa sih ieu Al-Qur'an diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Cekap kanggo ngalaper. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Mojang jejaka anu garagah akang teteh nu saroleh ma bapak anu waluyan ni ake anu jalembar rezeki paranjang yuswa. Kaunia kanca mitra sadaya ieu posisi nuju aya di mana? Ieu aya di wewengkon suku Gunung Guntur. Di kawasan Cipanas Tarogong Kaler di Garut. Proyek kaunia kanca mitra sadaya Gunung Guntur ngalpikeun salah sawios gundukan atau napi gunung nu aya di tebeh kulon di pusat kota Garut. Jarak mamung kirang merioikeun waktos kirang langkung 3 kilo setengah. Upami ti Tarogong mung 1,5 kilo. Di tempat nganjrek ieu bah upami ti Tarogong mung butuh waktos kirang langkung 5-10 menit. Ieu tos aya di dadampar suku Gunung Guntur. Prayogi ku kanca mitra sadaya kauningan, wireh Gunung Guntur sakali deui ngarepikeun gunung sakaemut mah teu kantos aya hejo ngemplok. Margi teu kaur. Gunung Guntur mah popeh tos katingali aya cikal bakal bade hejo. Ret lebet karena musim kemarau atau napi musim ketiga pasti kahuruan. Duka mitos, duka fakta, terang juga naon oge anu janten marga lantaran. Tapi eta kanyataan anu memang aya di Gunung Guntur. Ironisna kanca mitra sadaya, ieu aset atau napi sumber daya alam nu dipibanda Kabupaten Garut teh ayeuna nuju ceurik ngabangingik. Kunaon ceurik? Margi nuju resak-resak mah. Kauninga upaya penggalian pasir anu tos mang tahun-tahun mung ninggalkeun sesa anu teu acan direklamasi deui. Margi mereukeun waktos nu kacida pisan lamina. Sok sanaos ngan saukur ku pacul, ngan saukur ku singkup teu nganggo alat berat, tapi kalah ku lila mah ninggang dina paribasa cikaracak ninggang batu lawan-lawan cek. Jadi ngeclak batu lila-lila mah kan legok mah eta oge kitu. Upami ieu gundukan gunung anu ngandung pasir oge batu terus-terusan diala pasir terus-terusan ditambang batuna atuh mincakan paribasa cikacak ninggang batu lawan-lawan jadi lila-lila mah bakal beak oge. Tau pamiku kanca mitra kauninga bentangan dugikeun ka ditu
eta tos teu mangrupa deui kanca mitra sadaya dicaket. Memang aya istilah sari gunung kolot baheula. Sari gunung teh ditetep ti kajauh nama bangun nu endah bangun nu alus. Tapi mun geus anjeuk ka deuketna geus deukeut ti deuketna nya sok we uningnya ku anjeun. Beuh teu percantan mangga. Sumpingan ka lokasi ieu naon nu katinggal batu taringgul teras teu pararuguh da tilas galian pasir. Tak itu kanca mitra sadaya pamugi urang sadayana tiasa ngemutan dina sasi Ramadan sasi introspeksi. Nah, kunaon disebut sasi introspeksi? Margi Ramadan sakali deui ngarupikeun hiji sasi anu geus mah memang istimewa karena naon rupi amalan kasaya nu aya di lebetna bakal dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kumang lipat-lipat balasan oge bulan anu rahasiana aya dina diri urang sorangan. Jalmi nu saum mah kanca mitra sadaya moal kauningan. Sok tebak saum teh anu bisa nangtukeun jawabanana mung aya dina hate sewang-sewangan. Tapi pengalaman spiritual dina wanca kiwari, dina mangsa kiwari tos tiasa ngabentenkeun mana nu puasa jeung mana nu teu puasa. Beda tina langiorna, beda tina kiceupna, beda tina rendatna, beda jeung tina pungak-pingukna. Sabab biasana mun teu puasa mah eta ngabobodo diri sorangan. Sok sanaos mungkin nu digigir dulur, nu dikatuhu, nu dikencan, nu ditukang, nu dihareup teu apal sasama jalma mah, tapi Allah Subhanahu wa taala maha nyatet. Hartina hatena anu bakal nyarita. Da Allah anu uningan mah. Matak sakali deui bulan puasa, bulan introspeksi. Cocok kanggo urang lamun ngaevaluasi